Kanjeng Nabi kena sihir. Kok Kanjeng Nabi bisa kena sihir? Membuktikan bahwa sihir eta aya. Di zaman Kanjeng Nabi kena sihir. Kanjeng Nabi panas awakna. Sanggeus panas rada mulutat molotot. Teu puguh rarasaan Kanjeng Nabi teh. Ngomong rada ngaco. Kaget Siti Aisyah kok Kanjeng jadi kieu. Akhirna malaikat Jibril turun gancang caritana bae ke dongeng dina Al-Qur'an bakal aya. Malaikat Jibril ngajelaskeun bahwa anjeun kena guna-guna Muhammad, guna-guna sumun. Aju kudu kumaha tuh di sumur anu aya bungkusan di dinya, aya anu di talian tah ku benang-benang ala eta. Tuh nu mantep Kanjeng Nabi naga teh kena sihir. Qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza syarri naffatsati fil 'uqad. Ayah atuh masyaallah begitu beunang diala dibukaan masukkeun di amal. Kitu sihir. Kizai datang ke Sukabumi. Sukabumi di mana kara? Tuh. Parantinya nah berarti. Jampang Surade. Datang di Jampang mah tukang sihir teh Ki Haji imam masjid, masya Allah. Ulah kaget di ditu mah imam masjid ngomongna ramah, nikmat jasa ngomongna. Urang datang ka dinya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya abdi Zaid di mana? Di Tangerang. Masya Allah, cek jadat sareng saya nyalira bae. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah. Ya nah, ini sumping ka dieu. Gua abdi gaduh masalah. Oh, beres masalah mah. Ulah sok diantuk. Sial jasa juga. Aya naon bos aya naon. Saingan dagang di pabrik teu beres. Nu biasa diangkat ku kula ipra ku Ki Umar buang kawarah teh. Ulah diantopkeun jelema kos kitu. Ngalangan teman nu kos kitu mah. Pokona mesrahkeun ka Pak Haji. Sial suka bumi tak kos gitu. Rek dikumahakeun apa rek diedankeun, rek digeringkeun atau rek dilesukeun atau rek sekaligus bae diberesan. Ayo, wah pokona mah eta hargana sabaraha. Wah tuh beda-beda harga mah. Tolol jasa. Cek Pak Haji mah nu kitu mah mending diberesan bae. Geus ulah dingkengkeun deui. Bahasana ge kos kitu panaon suku. Cek Pak Haji mah geus ulah dingkengkeun deui. Lah nu kos kitu mah jangan halangan, ribet pan urang ge ngahalangan mah ribet. Bahasa Sukabumi eta. Asup bola Pak Haji na ka jero, mawa anak-anakan keluar jeung jarum. Ayo dek dikumahakeun ye. Lah maning diberesan ai dibereskeun lah ulah tanggung maning dianggeuskeun kos kitu di mana ieu pasar kemisna terep aduh ampun masyaallah. Sabaraha duit teh teu Pak Haji lamun diberesan gitu. Alah, mawa sabaraha ayeuna mawa sabaraha. Mawa sabaraha ayeuna. Ya mah 1 juta geus 1 juta heula, ge sesana mah ira bae geus pokona. Gampang bae jeung Pak Haji mah ieu urang duduluran bae. Sial jasa. Tukang sihir di Sukabumi tolol jasa.
atau kos gitu mah tuh tenang geus sok udah nyoba beres bae geus ya saha ngaranna tulis di dieu ku Pak Haji tah ngaranna cepot teh cepi oh ya cepot bin alamat teu beres ieu mah jelema kos kieu ngahalangan ieu ih lain ka ente bae mah kanu sajanji bakal ngahalangan ngan diberesan geus atulah bunuh bae bunuh ya saksian jaruman matana hiji deui terus irungna otakna di luhur embun-embunan terus ka dieu cat biak kabeh tuh geus geura balik ka ditu balik geura ka ditu coba deuleu ka ditu deuleu deuleu tanggis ngagoleh balik ki Zahid naik ki jangan nopang bener liwat kayak macam pikir digulung-gulung kunaon eta nanya deh tolong tak ki Zahid nyaho cenah ngadadak ieu datang kieu bae ji ngadadak satu turun biasanya na kadinya biasa terus ka ieu mah ngarokok hae ya pemajikan ada datang kata si mana Ulin Jakarta itu cepi di Gugulu ji kunaonnya ih nyaho ngadadak ja ngadadak melotot bae ngadadak melotot oh geus beres ditungguan tuh ngecan pae besok poe 2 poe tuh dibere norong nomor telepon Pak Haji kok can beres kieu saya sama kirim aduh aya bae asyaallah sesak teh ampun aduh begitu dikirimkeun mah sesa anu sabaraha anu gede oge sih teh eta mah kan DP mah teh majang DP mah ya dikirimkeun bener kos kitu make sihir lantaran keluarga Cepi teh aya pangalaman asa teu sawajar bapak teh paeh kieu-kieu teuing disebut jantung nasehat paru-paru nasehat darah teu boga darah tinggi darah rendah teu aya kadaharan nu dipantangan bener aya nasib ti Gusti Allah ngandek neangan sababna bae ulah sambatkan yaya cek anak ki Cepi teh deuk mun kanyahoan can kanyahoan ulah wae dikubur aing teh hirup di dunia teh ngajawara lain bapak aing bae jawara kaceun teuing kena bau heula memeh kanyahoan pokona ulah wae dikubur ayeuna mah geus bae heula antepkeun aing deuk berangkat heula deuk ka mana Kak cek pamajikanna cak mana deuk ka mana sia deuk ka Sukabumi aing aduh ka Sukabumi kene wae ya kari cepat berangkat ke Sukabumi ke Jampang Surade ternyata datang ke Pak Haji eta kene Waalaikumsalam di mana Cep abdi di pasar Kemis ya naon ente abdi mah ka dieu teh ieu gadung masalah beresan masalah ulah dingkekeun ribet di dieu tiasa teu ngabunuh bapak tuh parantina asal ujang daek tanggung jawab bae Pak Haji mah kan sakadar usaha anu tanggung jawab mah masing-masing Pak Haji kudu tanggung jawab di akhirat mah jeung Pak Haji ge nyaongan ieu mah pausahaan Pak Haji wae mah kos kieu sial jasa aya usaha kos kitu tolol
Terus saya tamu-tamu orang pasar Kemis atuh aya neme keneh mah aya we ka dieu 5 dinten kapong karona saya tah sah eta sah namina Zaid sata nu dibunuhna aya Pak Cepi teh dibunuh nya Pak Cepi da sumur kumaha kitu eta ka dieu boga masalah cenah di pabrik ujang halangan bae nu sok diangkat ku nyana diangkat ku Pak Cepi akhirnya diberes anta datana ge aya tah ujang boga masalah jeung sa teu abdi ge gaduh masalah gaduna mangan engke bae heula ieu mah kakarak sok pertimbangkeun bae ku Acep heula pertimbangkeun ge ka Dede sabaraha ngaosna Pak Haji gampil sareng Pak Haji mah aja duduluran pun Pak Haji mah aduh masyaallah atuh ge abdi ka Dede nya sumohon sok we balik lapor ke polsek. Ya. Ternyata bapak saya meninggal dari Allah hakikatnya. Tetapi sababnya ini adalah ada cucunguk. Apa itu cucunguk? Bapak nggak tahu cucunguk. Tuh, Jahit itu cucunguknya. Kamu kok bisa ngomong begitu, nggak boleh sembarangan. Awas ini kena sanksi. Tanggung jawab saya. Panggil Ki Zaid. Kamu punya data dari mana? Nanti dulu panggil dulu, takut dia kabur. Nggak bisa begitu saja. Oh ya. Bisa tuh pakai gitu. Udah ditangkal Ambon tuh nyahun. Udah nih, udah beres. Oh ya, tenang. Ini nggak kebagian, tambah lagi entar. Yang penting tangkap aja. Tangkap bisa. Ada apa ini? Saya ditangkap. Pokoknya menghadap dulu. Kasusnya dulu dong. Kasus kematian Pak. Masa orang mati saya yang ditangkap? Enggak, ini masuk Pak. Nggak bisa. Cek Zaid. Orang mati saya yang ditangkap nggak boleh begitu dong. Enggak, ini masuk supaya menghadap aja. Oh iya. Aman Ki Zaid. Polisi tolol. Ti dia nyokot, ti ditu nyokot. Itu beres sama kos gewat. Cek keluarga Cepi kok bukan nggak ditangkap? Aduh nggak bisa. Soalnya dia nggak ada itu kesalahan yang jelas. Tangkap aja dulu ntar saya. Oh nggak bisa dong. Nih. Oh iya dah. Tangkap. Sial dah solusi. Kesimpulan nama Ki Zaid ditangkap, Sanjesa ditangkap, terus ditanya kematian Pak Cepi. Atau hubungan kula majakir acan, sanggeusna menghelak, kakenca kakatuh, kakarak, diangsongkeun data Pak Haji Sufyan urang Sukabumi. Berikut dina buku daftaranana dipoto pakai HP. Inilah sosok yang menganiayanya menurut laporan Pak Sufyan di Sukabumi adalah Pak Zaid, tetangga daripada Pak Cepi. Inilah data otentiknya. Daya upaya Ki Zaid. Berarti Ki Zaid selaku pembunuh terhadap Pak Cepi dengan sihir. Nah iya, setelah jelas perlakuan Ki Zaid memakai sihir penganiayaan terhadap Ki Cepi, nah maka Ki Zaid dia sihir deh. Anak-anak ada cokot. Terus dibacaan lagu orang. Antawadat atas nama Cepi, matana colok. Mata anak-anak kan udah dicolok nama. Cepi nama di itu di polsek colok deh teu daya tuh Pak. Beresan. Beres. Kos gitulah sihir. Masya Allah karimnya. Ya Allah ya Rabbi. Kos gitulah hukum nu berjalan
di luhur bumi menurut aturan Al-Qur'anul Karim. Pabisepin pedang deui. Wa kadza kitu kedeh model sihir khamrun ku arak. Lamun Ki Zaid ngaloloh Ki Umar make arak geus walah-wah leuheut tambah whisky geus cara walah-wah tambah mensen geus mensen tambah deui coni tambah deui make pel nu leutik koneng pelna eta mata lamun diasupkeun ka dinya langsung diudek-udek paeh jelema mun diinum mun teu kuat mah naon ngaranna pelna paranti mabok teh kapan aya ekstasi nu kuari mah baheula mah ngaranna teh kitu aya BK baheula mah aya molib baheula mah aya yuriahib baheula mah aya ngaran-ngaran apa kok kieu nyaho atuh bahasa cak kudu si pengedar benteu lah ilah bangsa nu sekarang itu dipaksakan paehnya naku sebab mabok Zaid perlakukan deui supaya paeh melalui obat-obat terlarang. Ya Allah ya Rabbinya mahal nyawa teh nafsu bin nafsi wal ain bil ain ieu engke di akhirat bakal diselesaikan nu di dunia can selesai di Rabbul Jalil bakal diselesaikan. Wa nadha'ul mawazinal qist engke di akhirat Gusti Allah bakal nendin mawazin timbangan-timbangan al-qist anu adil seadil-adil anu di dunia can selesai peradilanana anu di dunia can selesai persidanganana anu di dunia can selesai engke bakal diselesaikan ku Gusti Allah wa nadha'ul mawazinal qist nu di dieuna permasalahan can selesai engke dipanggil saurang-saurang ribuan tahun urang bakal nungguan hisaban ulah ngeunah nembantak urang lamun maot tah hayang ulah boga permasalahan sehingga di akhirat hampang aya bahasa hisabai yasir geus teh dihisab masyaallah karim si hade nu di dunia boga masalah leletikanana urang boga masalah jeung pamajikan nyandung nu kolot teu diropean kuari wae engke dipanggil pamajikan nu kolot marahnya na ngadakwa ya Allah ya Rabbi mana peradilan Gusti nu dina Al-Qur'an dijelaskeun wa nadha'ul mawazinal qist abdi dicandung Gusti setelah salaki abdi nyandung di nugora membes bae di nugora teu pernah nganapakaan lahir jeung batin anak abdi ngaberayak abdi datang ke maut nah ayeuna abdi dek minta peradilan ka Gusti panggil salaki abdi dek kumaha coba dek lompat ka mana salakina ngusap-ngusap ke di akhirat siapan pamajikan aing ulah kitu-kitu ngari kituan teh baheula jelek nanya acak teu bisa geus teu bisa sayang-sayangan di akhirat iyalah eta kemudian urang jeung anak teu pernah ngadidik anak teu pernah kemudian anak tergelincir ke neraka cak anak ya Allah ya Rabbi abdi kudu ka neraka heula Gusti ai kudu ka neraka sosoranganan mah lantaran pan abdi ka neraka teh meureun teu ngarti kana agama
matak abdi teu ngarti kana agama pan kolot abdi teu pernah masantrenkeun ka abdi sugan ngawurukan Al-Quran sugan masantrenkeun sehingga abdi toto dina agama teh nyaho wudu teh nyaho salat teh nyaho bener lantaran bapa abdina ngan nyakolakeun bae abdi kudu kasaka neraka sorangan teu bisa tatap kudu jeung bapa abdi rasakeun wa nadaul mawazinal qist. Bapak Zia saha? Haji Ahmad. Orang mana sih? Cikupa. Pasar. Panggil gaji. Rekuade itu badak untuk menggugurkan kewajiban anak didik. Teu bisa kurang bawa ke ustad. Lamun ke di akhirat nyanang ke ngadakwa keneh ka urang. Ini Pak Haji Ahmad, betul. Ini menurut pengakuan anak bahwa bapak tidak pernah mendidik, betul. Kalau saya langsung mendidik gak bisa sebab saya juga bodoh. Tetapi kan saya bawa ke ustad, dia di pesantrenin sama saya. Cobalah tuh dianya aja bolon. Atau bolonnya saya santrenin dia. Saya belum datang ke rumah, dia udah datang ke rumah. Duluan dia datangnya. Itu kakak aman guys. Tidak bisa disangkut pautkan malaikat. Jangan nyana kula-kula. Terus kasih bawa ke Cilong aku kula. Nges dibawa di pasantren ke dipasrahkan. Ingges. Gula can balik jangan ke saya di imah. Teman-teman terserahnya. Kira-kira tuh budak. Cepet jasa. Dibawa ku setan berendah. Ya Allah wa kaza khamrun wa liwatun gitu kena liwat teh dumling bah bersenggama jeung jelema tapi lain make palawangan hareup make palawangan tukang iyalah model umat Kangjeng Nabi Lut alaihi geus teu hayangeun ka hareupnya na bosen cek jana cek umat Kangjeng Nabi Lut kami mah dibere awewe nu kumaha ge teu hayang kami mah hayang ge kalalaki dibalikeun tah umat Kangjeng Nabi Lut ku Gusti Allah geus teu hayangan ka palawangan hareup datang ka cek Kangjeng Nabi Lut tah anak kula bae nu awewe teu hayang kami mah hayang ge tamu sakitu karasepna kamu malaikat Jibril jeung malaikat Mikail didumlingnya teplon bae kira-kira teh malaikat jadakan sosok malaikat teh kasep jasa umatnya kebenaran resep kalalaki teh baheula di zaman Kangjeng Nabi Lut engke di akhir zaman umat Kangjeng Nabi Muhammad ge engke aya anu boga laku lampah kos umat Kangjeng Nabi Lut alaihi salam naudzubillah min zalik lalaki paksa nonggeng sia teu nonggeng diburu sia ku aing nonggeng dipaksa didumling tukangna teh eta modar teh si Ki Zaid kudu ditonggengkeun deui. Onggengkeun deui bae, didumling deui bae terus kena paeh. Allah karim.